Caturkeun kaayaan isukna. Harita di lembur Cipansur ngadadak jadi gonjlung. Hampir sakabeh jalma ngarasa kalengitan. Mau rupa-rupa barang anu leungitna teh. Timimiti nu leungit embe, hayam, entog, malah sampai kalengit coet segala rupa. Sakabeh jalma ngarasa heran. Harita jalma-jalma teh geus karumpul di buruan imah tua kampung. Kabehana ngareluh ku ayana kajadian. Ning bisa kejadian kieu di lembur urang teh nya. Asa kakareun pisan kuring mah. Da kuring mah yakin leungitna banda kaya urang lembur teh lain ku manusia. Tapi pasti oge kasabangsana siluman. Da teu kaharti atuh ku akal mah. Cek Pak RT mimiti kadenge cumarita. Nya geus jelas lain ku manusia mah atuh Pak RT. Kapan urang keur peuting nyaksian sorangan. Eta pare jeung tangkal bawang. Mang Jalim atuh. Kapan karabut kabeh jeung akar-akarna. Terus ke bawah hiber ku angin teuing ka mana. Tembal tua kampung. Nya bener. Kapan abah oge nyaksian. Embe hayam munding nya sasatuan sejenna oge ka bawah hiber ku angin. Bahara dia oge ilu ngomong. Bahara dia oge ngarasa teu ngarti ku eta kejadian teh. Lantaran cenah lamun leungitna banda kaya orang lembur ku siluman anu dipuhit ku manehna, asa teu mungkin. Lantaran biasana oge anu dipentak siluman badak mah nyawa jelema, lain sato atawa tatanen, kitu cek pikir bahara dia. Keur kitu kurunyung ceito ngurunyung datang teh meuni hari weus-weus mere laporan ka Pak RT jeung tua kampung. Pak RT, Pak Tua, hapunten, abdi oge bade laporan. Cek ceito. Leungit naon deui atuh ceito teh? Tanya Pak RT. Itu Pak RT, kajadian mah tadi enjing. Mata kukurayeun. Mangkara ya katel tujuh di bersorangan Pak RT. Asa kakaraeun api mah? Pak RT, Pak Tua. Cek ceito. Nu aya di dieu ge kabeh ge ngalaman kejadian aneh kos kitu ceito. Aya nu leungit embe, hayam, pare, malah mah sampai coet oge aya nu leungit. Jip, lain ngalelewe pugu Pak RT. Kuring oge kalengitan sendok salosin. Coba anyar keneh deui eta teh nangge di Cianah eta teh. Can dibayar-bayar acan. Cek salah seorang ibu-ibu anu ngaran Cosi. Nya, geus teh aman pisan nomor urang teh. Ulah tadi cingin atuh Pak RT, Pak Tua. Urang kada ikhtiar atuh. Salah seorang ibu-ibu nu sejenna anu ngaran Cah ieu ngomong. Ieu teh keur malikiran Cah. Cosi, Mang Sueb ayeuna ada keur mangkat ka Cipeuteuy. Anu maksudna mah rek nepungan Aki Dusni, maksudna mah rek mantep pitulungna sugan bisa keneh ditarekaan. Tembal Pak RT. Teu lila kurunyung Mang Sueb datang, tapi ngan sorangan. Aki Dusnina mah teu kabawa. Pak RT jeung sejenna heran nanyakeun, "Mana Aki Dusnina tuh Mang Sueb?" Tanya tua kampung. Teu tiasa aya sauna teh, Pak Tua, Pak RT. Lantaran sauna anu kajadian di urang teh sanes perkara jore-jore, tapi perkara ageung eta teh. Janten anjeunna kedah nyiapkeun heula sagalana. Paling oge tiasa nangke wengi sauna teh. Tembal Mang Sueb. Nya geus atuh ari kitu mah. Ari biayana cenah sabaraha? Dok kata. Anjeunna can nyareos perkawis eta mah. Nya tuh. Tapi urang mah tetep kudu siap-siapnya Pak Tua. Bisa ujug-ujug syaratna teh kudu ngeluarkeun duit gede. Cek Pak RT. Geus perkara biaya mah ulah parusing. Kajian abah angge tanggung jawabna masalah biaya mah. Cek Bah Radia. Nuhun atuh Bah, pami kitu mah. Ayeuna mah urang teh jongjon. Bener teu Pak RT. Punten Abah, Pak RT, Pak Tua. Saur Aki Dusni teh. Tadi naroskeun layon ambu edo sareng palebe saurna teh. Saurna pamit tiasa mah waka dikeremukeun saurna teh. Duka pedah kumaha-kumaha mah, kuring oge teu terang. Cek Mang Sueb. Kabehan oge can wani kumaha-kumaha Mang Sueb. Lantaran eta mah geus jelas mautna teh dibawa ku siluman. Nya syukur atuh pami kitu mah. Ya geus atuh urang ayeuna coang siap-siap heula. Kira-kira narek di mana engke kumpulna? Cek tua kampung. Geus lah 5 kuring bae. Kumaha 107 teu? Tembal Pak RT. Nyalah 107. Geus mending di Pak RT bae. Cek Bah Radia. Nu sejenna oge ngomong 107. Cag urang tunda heula. Ayeuna caturkeun kaayaan di alam siluman. Harita Prabu Durakumala keur narima laporan ti Sarmada jeung Sarmadi
Gulang-gulang kepercayaan teh. Madawi gitu Kanjeng Gusti. Ayeuna sim abdi duaan parantos hasilnya ndak sadaya kadaharan sareng kaperluan sejenna ti alam manusia. Cek Sarmada mere laporan. Lukur atuh euy. Ayeuna diteu di mana babawaan maraneh teh? Disimpan di gudang Kanjeng Gusti. Si Sarmadi oge ilu mere laporan. Alus. Beuh cik kukula dipariksa heula. Bisi pagawan maneh teh nu balener. Sumangga Kanjeng Gusti. Tembal si Sarmada tuluy Prabu Durakumala teh indit ti eta tempat dituturkeun ku Sarmada jeung Sarmadi. Teu lila maranehna geus aya di gudang. Ana breh si horeng katempo di dinya loba tutundaan. Ti mimiti pare, bawang, sabrang, malah sampai ka coet-coet na ge aya. Kitu deui sasatoan ti mimiti embe, sapi, hayam jeung sajamada oge aya. Jadi si horeng leungitna banda kaya urang lambur Cipansur teh dibawa ku Sarmada jeung Sarmadi ka nagara Siluman. Prabu Durakumala menibungah kacida. Alus. Kapake kukula pagawean Aradika teh. Cek Prabu Durakumala. Si Sarmada jeung Sarmadi menibungah ngadenge dipuji kitu teh. Atuh nuhun Kanjeng Prabu pamikaan kumaha. Suhun. Ayeuna tugas naon deui Yun? Nu kudah didamelan ku abdi duaan teh. Kula ayeuna rek nepungan heula nyelas maya. Ayeuna Arandika duaan mah jika ditu rareuh heula. Engke kukula digeruan deui. Cek Prabu Durakumala. Aturun Don, mangga permios. Nya juga atuh buka dari itu, gua dari itu. Cek Prabu Durakumala bari terus bae main nama indit ninggalakeun eta tempat. Hapunten para wargi sadaya, sapertos biasa saatnya acara dongeng dilajengkeun. Pribados bade kintun-kintun heula salam kana tos komen dina acara dongeng Sunda. Gara-gara salah wadal bagian ke-44. Kapiatur salam anu kahiji ka Nyai Kuncen alias teh Nia Kurniasih teh sareng ake kuncena Kang Arif Minaura hatur nuhun parantos ngarojong teras channel Budaya Sunda Pandidengan. Satelasna Ibu Yayah di Ciledug kantor nuhun pisan Ibu Yayah ngarojong teras channel Budaya Sunda Pandidengan. Kang Haji Bahru di Serpong oge hatur nuhun. Teh Wiwin di Taiwan hatur nuhun. Neng Heni alias Hensu Mayang Sunda teh di Lembang hatur nuhun pisan parantos ngarojong teras channel Budaya Sunda Pandidengan. Neng Alika kawit Cikijing ayeuna nu linggih di Mekah hatur nuhun. Teh Sari Rosyati di Dago oge hatur nuhun. Si Hartati di Purwakarta hatur nuhun. Ibu Mariati oge teh hilap hatur nuhun. Teh Emi Suhaimi di Kuningan Paliwetan hatur nuhun. Teh Pasiti Habibah oge di Kuningan Panih Kidul hatur nuhun. Teh Eni Suhaini di Batam hatur nuhun. Dr. Yulinda Belia di Tasikmalaya hatur nuhun. Mami Ayu di Kuningan Palih Kulon hatur nuhun. Teh Linda Imut Tengah Kantun di Bandung hatur nuhun. Tami Malihah di Ciamis oge hatur nuhun. Kang Prabu Arjuna di Banjar hatur nuhun. Kang Setiabudi di Bandung hatur nuhun. Kang Gugun Gunawan di Soreang Bandung oge teh hilap hatur nuhun. Kang Eka Bang Kamajaya di Balai Endah Bandung hatur nuhun. Itu deui Kang Ekina di Bandung hatur nuhun. Mamahna Andri Maulana di Dubai Kawit Karawang hatur nuhun. Teh Aah Taylor di Cimindi Kuningan hatur nuhun. Teh Luna Irma Rusdianti oge di Singapura Kawit Bandung hatur nuhun. Kang Angga Akmal oge teh ka Kanton hatur nuhun. Teh Eti Nurhayati di Taiwan hatur nuhun. Rain Hujan Channel ya. Sadayek Sim Kuning di Majalengka hatur nuhun. Kitu di Manggolar ya teh ka Kanton ngarojong teras channel Budaya Sunda Pandidengan. Gurnita Haris Bayo oge hatur nuhun Kang. Ruslan Channel oge teh ka Kanton hatur nuhun. Mariana Yana Channel oge teh ka Kanton hatur nuhun. Neng Widaningsih oge hatur nuhun. Ti Andrian Lee di Taiwan oge hatur nuhun. Kang Iwang Maulana hatur nuhun pisan Kang ngarojong teras channel Budaya Sunda Pandidengan. Sareng Kang Parid ti Bandung hatur nuhun pisan Kang Parid. Mudah-mudahan sadayana dina ganjar kawilujengan dipaparinan kesehatan langkung dimudahkeun rezekina ku Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Mangga dongeng urang teraskeun deui. Ayeuna caturkeun kaayaan di tempat nu sejenna. Bimaraha anu dikawal ku dua urang gulang-gulang geus aran jauh ka hareupeun rohangan Panjara. Breh di jero rohangan Panjara teh aya Ambu Edoh jeung Palebe anu keur dariuk cara meot bari jeung katempo begeutna sarepa. Bimaraha meuni bunga nempo kaayaan kitu teh. Alah eta si Edoh kabeneran pisan digawean cek aing mah. Gerentos Bimaraha bari tuluy leumpang ngadeukeutan ka rohangan Panjara. Sanggeus deukeut pok Bimaraha teh langsung bae nyarita. Bage si Edoh, Palebe, keunaraha barena ge cara meot bae di darieu. Cek Bimaraha ujug-ujug ngomong kitu bae. Atuh Ambu Edoh jeung Palebe anu keur ngaralamun teh ruas ret ka palebah Bimaraha. Duanana katepo kaget. Ini mana sih arana ondel-ondel? Keunah sia maneh ge di dieu? Cek Ambu Edoh.
Ya geuning bimarah jadi dia. Tulungan bimarah, tulungan kuring. Aduh ya kuring sangsara. Bimarah. Cek kepala B. Ari bimarahna kalah molotot ka Ambu Edoh haok nyarekan. Ngomong naon si Edoh? Eta cungur teh anggerbes ya. Robahna si atuh sopan ka aing nyebut ondel-ondel. Cek bimarah bari molotot. Ari kapal B nu nanya sopan mah bimarah teh can malire. Ambu Edoh nembalan, tapi sarua teu geugna ngomongna teh. Memang salah sih ya lamun kami nyebut ondel-ondel teh. Geus puguh maneh teh randa gatel tukang ngaganggu sariki batur sih ya. Cek Ambu Edoh sarua main oge molotot. Bimarah beuki ambek. Pret kadua gulang-gulang anu ngawalna pok ngomong. Kadi gulang-gulang maneh. Tadi katempo di dieu di sakabeh tempat. Wawangunan, patapakan jeung kerteg. Kabeh dijieun teu awak manusia anu ditiir. Ayeuna kumaha carana? Sakan manusia anu dikaram di ruangan penjara bisa nempo kayan aslina di dieu. Tapi nu awewe bae nya nu lampeukeun nama ulah lamun bisa mah. Kumaha tah carana? Cek bimarah ngomong ka gulang-gulang tapi rada harewosan. Ampun Den, ampunun. Hapunten. Teu sanggem abdi mah. Lantaran eta teh pantangan mun abdi sieun dihukum ku Kanjeng Raja. Tembal salah saurang gulang-gulang. Bimarah ngahulang. Ji maneh? Reka lawan sia kana perintah kami. Cek bimarah deui bari molotot. Ampun nun, sanes kitu maksana teh. Tapi abdi mah sieun kaing bobondon teh Kanjeng Raja nun. Tembal nu saurang deui. Ari Ambu Edoh jeung Palabe ngarasa heran nempo kalakuan dua gulang-gulang siluman anu sigana sieun ku bimarah teh. Aneh, eta naha gulang-gulang siluman teh sigana sieun kitu si ondel-ondelnya. Uga emu naon eta manusia? Gerentes Ambu Edoh. Heran aing mah. Bimarah di dieu siga nu kawasa. Buah-buah bimarah nu ngunjung ka siluman teh, lain bara dia jeung Ambu Edoh. Waduh, lamun nya teh bener-bener kurang ajar ta bimarah teh. Heeh. Tapi da anehna, lamun bener munjung, nah bimarah teh bet miskin hirupna. Kapan cenah hari nu munjung mah beunghar. Gerentes Palabe. Di sejen pihak bimarahna masih keneh keur ngobrol jeung dua gulang-gulang. Kadenge deui bimarah nyarita, gulang-gulang, maneh duaan teu kudu sieun kudu hukum ku Kanjeng Raja. Moal dihukum ieu. Kami nu tanggung jawab. Malah lamun maneh teh nurut ka kaula ieu, maneh duaan ku kula bakal dilaporkeun ka Kanjeng Raja. Ayeuna masuk kuat turutkeun perintah kami. Cek bimarah deui meuni keukeuh. Kadenge kitu dua gulang-gulang teh katempo silih reret. Kumaha euy, ruminta turutkeun ulah ka hayang nen marah teh. Nya geus turutkeun batulah da kumaha tuh. Geus kajian teuing da cenah engke nu tanggung jawab manehna lamun Gusti Prabu Bendu teh. Tembal baturna. Nampo dua gulang-gulang kalah pating harewas kitu. Bimarah pok ngomong deui. Ji kalah pating harewas bae maneh mah. Sok rek diturutkeun moal perintah kami. Semuhun atuh Den. Mangga. Kucing abdi duaan bade dilaksanakeun. Tembal gulang-gulang. Nya atuh halus tah kitu. Sok geuwat laksanakeun ayeuna keneh. Cek bimarah deui. Bet siga bae donongan anu marentah ka bujangna. Mangga Den, mangga. Tembal gulang-gulang hijina. Bimarah katempo bunga tuluy pok ngomong deui ka Ambu Edoh. Ari Palabe mah angger can diparire. Ya Edoh, awe burung sih ya. Yeuh dengekeun. Ayeuna tempo tah kumaneh kaayaan di dieu sebenarnya. Ambil maneh nyaho kumaha nasib-nasib manusia anu geus disebakeun kumaneh ka siluman teh. Tempo kumaneh Edoh ayeuna. Cek bimarah. Geus gandeng si harang da ondel-ondel. Ari ngomong teh padu ngabes ya mah. Aing mah teu rumah sakit nyabakeun manusia. Tembal Ambu Edoh, maehna mah ngomong kitu teh kulantaran hera bisi Palabe nu deukeut maehna jadi nyaho. Lamun sabenerna Ambu Edoh teh geus munjung. Bimarah geus teu miros deui kana jawaban Ambu Edoh. Kalah pok ngomong deui ka gulang-gulang. Yuat atuh sia gulang-gulang ngalilakeun pisan maneh mah. Yuat laksanakeun perintah kami ayeuna. Ulah kaleket sia. Cek bimarah. Sesemuhun sesumangga nun sumangga. Tembal gulang-gulang. Tuluy gulang-gulang anu duaan teh katempo peureum bari sidakap. Ari bibirna kunyam-kunyam teu dira. Ujug-ujug rieg kaayaan di eta tempat teh ngarieg jadi inggeung. Bimarahna sorangan jadi luas, hampir bae manehna oge ti jorongkong. Ngan untungna bimarah teh buru-buru muntang kana suku salah saurang gulang-gulang. Lalahunan atuh dasar gejul maraneh mah. Ieu aing lieur. Cek bimarah bari muntang kana suku gulang-gulang. Di sajian pihak Ambu Edoh jeung Palabe oge sarua-rua. Duanana katempo sasolontotan ka kenca, solontot ka katuhu. Tuluy dabuh patindih-tindih. Awak Ambu Edoh katindihan ku awak Palabe. Bari jeung sidahna tidak gor pisan kana beusi. Aw, ampun nyeri. Cek Ambu Edoh. Palabe oge sarua ngagoak. Ampun, tulung. Cek Palabe.
Ngan untungna kejadian kitu teh ngan sakedeung teu lila kaayaan balik deui sabihara-bihari. Tapi tetempoan geus robah. Tembok jeung wangunan anu satadina katempo siga nu agreng ayeuna robah jadi mata kukurayeun. Katempo tembok-tembok wangunan teh si horeng kabeh oge dijieun tina awak manusia anu ditiir siga lauk, disusun dientep, malah tatapakan di jero panjara oge sarua dijieun tina awak manusia. Ambu edoh jeung palabe anu nalabuh oge. Si horeng ninihan jalma anu dipake tatapakan. Anu salamehna mah siga ueun teh. Keur kitu salah saurang jalma anu geus jadi tatapakan, anu katindihan ku ambu edoh ngagoak nyerekan. Awas ya berat, awas ya. Ieu sia ulah ninihan aing sia. Cek eta jalma bari ceregit ngegel kana pigelang leungeun ambu edoh. Ambu edoh ngajerit. Nya nyeri nyareuwas. Adaw, ieu sia anu ngegel leungeun aing. Cek ambu edoh bari ngagurinjal hudang. Atuh awak palabe teh kadorongkeun ngagubrak deui bae nang karak bengkang. Keur kitu tonggong palabe oge aya nu ngegel, palabe ngagoak. Aduh ieu nyeri. Ieu ulah ngegel tonggong kami nyeri. Cek palabe bari kakejet. Tuluy buru-buru nang tong hudang manehna oge. Barang duanan lempok handap, boh ambu edoh, boh palabe langsung ngabiri-gidi geruas. Maranehna karek sadar. Si horeng ubin anu dipake tatapakan kemaranna duaan teh dijieun tina awak manusia. Anu kaayana katempo matak dikawatireun. Eta cek ambu edoh. Meureun ku ruas-ruasna langgerak we ambu edoh teh kapiuhan. Kitu deui palebe, maehna oge katempo soak, maotana bolotot. Ari awak bibiri-gidigan. Tuluy nama palebe oge ngalanggerak kapiuhan. Ari dua gulang-gulang katempo ngan saukur aralohok. Pok bimaraah nyarita. Hei gulang-gulang, geus cukup. Balikeun deui ka aya teh ka kosan memehna. Cek bimaraah. Dua gulang-gulang unggut nurut. Sumanggan den, sumanggan nun. Tembal gulang-gulang. Satuluyna dua gulang-gulang teh pareureum deui mapatkeun elmuna. Teu dila kaayaan balik deui saperti samamehna. Katempo wangunan oge jadi agreng deui. Jalma-jalma anu ditaliran geus teu katingali deui. Nuhun gulang-gulang, si urang maneh duaan teh aralus gawena euy. Kayak kami rek ngomong ka Kanjeng Raja supaya aran di kaduaan sina dibere persenan. Ayeuna mah kaluarkeun heula tah nu awena. Bawa ke dapur, kukula rek jadikeun babu. Cek bimaraah. Sumanggan den. Ari manusia anu jaluna kumaha den? Keun bae nu lalakina mah, eta mah urusan anak kami. Cek bimaraah deui. Geus kitu mah dua gulang-gulang teh teu loba tatanya deui. Tuluy bae marehna moka pantep panjara. Angkat awak ambu edoh, tuluy kabehana rindit. Katempo bimaraah leumpang namanya gagah. Siga bae jadi gegeden. Cag urang tunda heula. Ayeuna malik deui nyaritakeun kaayaan si Ekek anu masih keneh keduaan jeung Patih Kalageni. Ayeuna rencana urang rek kumaha euy Ekek? Cek Patih Kalageni. Kadeng itu manya ka si Ekek. Ayeuna manterkeun uing balik deui ka kamar Nyilas Maya. Uing rek badami deui jeung Nyilas Mayana. Ayo atuh euy. Pokona mah kula ayeuna mah nurut bae heula ka Andika Ekek. Nyak kudu kitu atuh Ki Patih. Hayu atuh lah. Bisi kabur ka nyawan manten euy ku siluman sajen. Cek si Ekek deui. Patih Kalageni tenimbalan, gap baikan awak si Ekek, tuluy diasupkeun kana jero endong bajuna. Sanggeus kitu mah Patih Kalageni teh tuluy bae indit ninggalkeun eta tempat. Barang keleumpang pasarandog jeung Prabu Durakumala, Patih Kalageni ruas buru-buru dongkok mere hormat. Hari Prabu Durakumalana pok nanya, "Tas di mana euy Rai Patih?" "Semuhun sim abdi teh parantos kulunang kuling bae nun. Marios kaayaan beli anu matak dibayaeun kitu nun." Alus euy. Ayeuna kieu Rai Patih. Kakak ayeuna rek ngayakeun pesta. Ya maksudna mah pikeun ngahibur Nyilas Maya. Kakak geus marentahkeun si Sarmada jeung Sarmadi. Maranehna geus hasil mawa kadaharan halusa. Pokona kakak rek ngayakeun pesta gede-gedean. Sumuhun nun, tas kumaha tugas sim abdi atuh nun? Siapkeun we sagalana. Pokona Nyilas Maya kudu bener-bener bunga. Mangga tuh nun, parentah bade dilaksanakeun. Tembal Patih Kalageni. Nya tugas kaditu kuat. Kakak rek heula carape di tadi. Mangga nun, tembal Patih Kalageni. Tuluy Prabu Durakumala teh indit, kitu deui Patih Kalageni. Maehna oge indit rek ka kamar Nyilas Maya. Ari si Ekek anu tita tadi ngadengekeun pok nyarita. Alus euy Ki Patih. Tetela sigana bakal lancar rencana urang teh. Euy geus ngadenge kabeh omongan Prabu Durakumala. Cek si Ekek. Ya tuh kudu lancar Ekek.
Kula geus teu sabar. Hayang kuat-kuat kawin jeung Nilas Maya, terus jadi raja di kerajaan. Cek Patih Kalageni. Ngan waktosna seep, ya dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin, hapunten kakirangana. Mugi katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.